kangenahan. Saur sahabat naroskeun ya Rasulullah naon anu sebutkeun anu megatkeun anu ngaruntuhkeun kana kangenahan alam dunya. Diwala ku Rasulullah nyata al mautu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi patepang paamprak deui sareng sing kuring muslim Garut. Mangga saatan nonton, like heula, subscribe, sareng share. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten yen urang teh kudu seueur kudu sering inget kana maut. Aja kudu sering urang kudu eling kana naon? Kana perkara anu mata ngaruntuhkeun megatkeun nyaeta kana naon? Kana kalimatan, kana kaminahan anu aya di alam dunya. Hadimaladati artina anu ngaruntuhkeun, anu megatkeun. Karena naon? Karena kangenahan. Saur sahabat naroskeun ya Rasulullah naon anu sebutkeun anu megatkeun anu ngaruntuhkeun kana kangenahan alam dunya. Diwala ku Rasulullah nyata al mautu. Yen eta teh anu bakal megatkeun kana naon? Kangenahan alam dunya teh maut urang bakal maut. Jadi sebagian dawuh Allah dijelaskan sakur-sakur awak-awakan tentu bakal kageunaan kumaha maut. Urang sadaya bakal maut. Tapi kadang-kadang urang masih gak moal maut, mohon. Osok imut atawa ingat kana maut, ingat teu? Ibu ingat teu?